Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nepangkeun sing kuring wastapun Dea Amelia, wawakil ti kelas 12 IPA 5. Baris ngadugikeun hiji dongeng anu jejerna si kabayan ngalatutut. Kieu caritana. Si kabayan teh jalma kebluk. Pagaweanana pura hees ti beurang. Dina hiji poe si kabayan disitah ku Nini ngalatutut. Cek si Nini, "Kabayan, atuh ulah hees ti beurang teuing. Pisan gawe sia mah. Ngalatutut atuh hirup teh da ari tuh mah kudu jeung lauk." Cek si kabayan, "Kamana ngalana?" Cek si Nini, "Naha kamana? Kaditu tuh kasawaranca. Loba mah kasawah nu meunang agar gelicung." Leos tas si kabayan teh indit lempang kasawaranca. Didinya katembong tututna loba. Lantaran caina herang, jadi katembong kabeh tututna pating goletak. Tapi barang diteges-teges ku si kabayan, katembong kalangkang langit dina cai. Manehna ngarasa leuwang, ningali sawah sakitu jerona. Padahal mah teu aya sejengkal-jengkal acan. Katingali jero teh pada kalangkang langit. Cek si kabayan dina jero pikirna, "Ambu, ieu sawah jero kabina-bina. Kumaha ngalana eta tutut teh?" Tapi lamun nepikeun ka teu beunang, aing era pisan ku si Nini. Tuluy dia tutut teh sok dialaan ku jalma. Ngan kumaha ngalana? Dek dileugeutana we ku aing mah. Heueuh bener. Aya si kabayan teh ngaleugeut. Barang geus meunang, dibelitkeun eta leugeut teh kana nyere. Tuluy dijejeran ku awi panjang. Sabab cik pikirna dek di kajauhan bae. Moal deket-deket sieun ti kejebur. Sapopoe jebut si kabayan ngadengkul ngaleugeuttan tutut. Tapi teu aya bebeunangan. Ngan hiji dua bae. Eta oge lain beunang ku leugeut. Bebeunangan soteh padah kabeneran we. Tutut kercalangap. Kalokopna katapelan ku leugeut. Tuluy cakep. Jadi we beunang. Da lamun kitu mah luput moal bebeunangan pisan. Da ari dina jero cai mah leugeut mah moal napel. Komo tutut mada aya leleueuran. Di imah si Dini ngadagoan. Geus ngalatutut. Lain tutut. Ngalasaram. Salam. Ngalasere. Ngalakoneng. Panjing ngasakan tutut teh ya. Tapi able bae teu datang-datang si kabayan teh. Tuluy diteang ku si Nini ka sawah. Nah, ari kasampakna di sawah si kabayan keur ngaleugeuttan tutut. Atuh si Nini kacida ambekna. Cek si Nini teh, Kek. Nah, kabayan si lain ngalaan tutut dileugeuttan. Cek si kabayan teh,
atuh da kumaha tuh tinggal di sawah nage jero nepikeun ka tembong langit ngadangu kitu si nenek keheuleun bakat tingku keheul si kabayan teh terus disuntrungkeun ku si Nini kana jero sawah cek si kabayang teh segan teh jero pada katembong langit hepek tede sakitu dongeng anu kusim kuring tiasa didugikeun hatur nuhun wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.